Ama tega itu tega, pati tega. Saya ama pun tetap ini ya, sok kayaknya. Aja Melayu. Kumaha badai cerang atau napi di badai nyerang atau napi diserang. Ih, eta kereteg hate resep nyerang atau diserang. Ai kaulah resep nyerang, gitu nya. Oh. Pasti budak orang makana diserang, karena nyerang. Ya. Resep kaulah menyerang teh dengan elehan. Mangga atuh mah sok. Awas, baik. Hoi! Ya. Nah, gurung gusuh di ketempur nih rigik tak-tak nabi. Aduh, hebat. Hoi! Hoi! Hebat, ama. Hoi! Aduh. Hebat ama. Datu kumaha mane marek ngajengut di singgela di keum. Jadi tajongnya handap da kuda-kuda pajengjar. Hebat. Konsentrasi. Dina mangsa gelut ulah kabawa ku ambek, lamun kabawa ku ambek eta jurus teh bakal jadi ngawur. Oh. Kalem we. So. Oh. Geus kieu diseret, sok seret. Wut. So. Seret deui. Duh. Alah. Sok seret deui. Wah. Aduh. Gerakan naon teh amang? Eta teh gerakan timbangan. Gerakan timbangan, ya. Timbangan teh nginjem tenaga musuh. Oh. Timbangan teh nginjem tenaga musuh, ya. Jadi anjeun nyeret kana dada ama diseret ka ditu. Anjeun nyeret terus digebrakeun ku ama tuluna ngadayagna ku tenaga surangan. Jadi timbangan teh nginjem tenaga musuh. Aduh. Aing nginjem duit, aspon eta mah. Sabar ieu. Oh ngeureuh ya. Hoi! Wah! Ngagoler. Aduh, hebat ama. Aya kene. Nah, kaulah eleh wae ngelawan ama. Da eta atuh katempo ka hiji rada ambek. Kadua di mana rek teu teungeul asa nempo asa boga rasa dibejakeun ka kaula. Jadi rek neungeul teh bari kuat ayat teh. Sarua jeung refleks ka amana oge ningali jalana musuh rek neungeul. Seolah-olah aya kode. Seolah-olah aya kode mun teh mah kucing langsung diberi asin gitu. Jadi gelut mah kudu ngaliat, kudu ulah cicing, kudu cempe. Ulah nyirikeun. Ya, artina teh kudu ulah nyirikeun. Bener? Ama, punten ama. Alus. Model kitu atuh. Aduh. Alus kan ama nyeri. Aduh. Saya amat. Eta kuda-kuda ulah pajengjar. Dina nempo musuh tempo tak-takna ame katinggal dina arek neungeul teh nu kenca atau nu katuhu bari panon cing-cingceung ngan omat tua dibarengan ku nafsu. Oh. Leuwih kana sih. Gitu. Sok ama sigil, sok ieu. Lain nempo punduk nempo tak-tak ningali ieu. Jadi kudu nempo tak-tak. Heeh, ngan ulah nempo punduk wae teh. Katutupan punduk teh. Saya Wah! Ku ama rek dijamak
Dijamak ya gendong macan. Tuh, di diri deungel. Udah di deungel ya. Mun gancang refleks ieu bakal ngeblag kana pipi anjing. Kumaha cara ngahinarna? Ngahinarna teh nyata kuda-kuda langsung ke anak Depok. Singa Depok, singa Depok ya. So. Oh, saya sok. 1, 2, 3. Jadi lawan ngeplos. Tagus lawan ngeplos itu langsung buru-buru teungel. Teungel? Ya. Engke musuh suka da ayeuna. Eta budak. Aing deui salah make jeung bejaan. Aduh. Halus percaya ayeuna percaya. Oh, saya nuhun kana pangartina, nuhun kana wawaseuna. Percaya ayeuna ama kaida. Nuhun ama. Artina anjeun bisa ngamalkeun ieu ilmu keur nusa jeung bangsa. Daya kaula nu. Tah, deui jabati eta pikeun bekal anjeun berjuang. Etang-etang ieu teh ngaijasahan anjeun. Etang-etang ieu teh pikeun jajab lumampahna anjeun. Pikeun ngaregreukeun diri anjeun. Naon ama? Tinggal. Lajeng ieu resifat manaba? Nepak dada anu katuhu. Dina pananganana dak lumadak satu tas nepak dada teh timbul cahaya. Dina cahaya timbul janten pusaka nu katelah cakra udaksana. Siap. Naon eta teh ama? Ieu teh cakra udaksana. Cakra udaksana? Ya. Di mana bijilna? Nakata Wisnu Putra Mata di pandangan selira cahayaan. Dina nepak dada katuhu ama. Hartina teh digero. Oh gitu? Iya. Tah. Ieu teh pikeun anjeun. Keur kaula. Iya. Aduh. Buatan mana ieu teh ama? Dipanai mana? Ditaraju ada napi geus. Panjang caritana nu penting mah ieu. Pusaka lain sapusaka. Sokra menekung kanu maha agung munajat kahyang maha sukma tungkulkeun eta pameunteuk kalayan. Rap sidakep sinuku tunggal kang mateni bebahanan catur dria. Catur araning opat. Dria angen-angen sir budi ciptalan rasa. Pantengkeun kanu kawasa kalayan penta dina ati gero ku anjeun ieu cakra daksana. Lamun ieu pimilikeun anjeun bakal pindah kana leungeun anjeun. Kitu ama. Sok. Lajeng narayan tungkul kana lemah kaayaanana. Bari jeung mamrih kanu asihna Gusti menta kanu murahna nu kawasa. Molompong jalan ka gedong paripaosna ieu cakra dak tumadak ngali. Kana panangan katengenna ieu narayana. Cinan Ratu Mamrat Madukya Malara. Cinan Ratu Mamrat Madukya Malaras. Merah ngalihna pusaka. Nyangka ieu jadina. Bagja ieu budak. Joka pimilih we. Gede milik ieu budak ieu.
gugah narayana tempo leungeun anjeun. Aduh, ama, nah aya cakra dina pandangan kaula, berarti milik anjeun. Aduh, ama, nampir bunuhun laksa ketika bingahan Rama Guru kedah kumaha kaula mulang tarimana. Mulang tarimana mahmun anjeun geus boga pamajikan paraban kurjeki nu halal. Boga anak jununkeun sakolana. Solehkeun budakna lamun anjeun jadi pamimpin geura bebela ka nagara jeung bangsa eta we mulang tarima ti Abah. Hebat ieu boga kolot teh. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Dupi kaula makena kumaha? Nah ieu makena teh kedah ditumpakan eta tapi ulah atuh. Da lain kendaraan eta. Oh. Lain odong-odong eta teh atuh. Tuh ayat tangkal anu geus mati tunggulna. Nya? Gerak ka tukang ka itu sok. Oh saya mangga. Punten kapanggaran sok. Dina panon puseurkeun ka dinya ati we pantengkeun ka dinya. Bari titah cakra, cakra gerak tembus itu tangkal anu jaragotan. Sok arahkeun panana. Teu kedah mangge busur teu kudu. Teu kedah ngangge BBM teu. Oh. So, ngan kade ulah kana kameramen. Saya. Jadi dina hate teh cakra so. Cakra gerak mentang anjeun. Karena etap tangkal anu tunggul. Karena eta tangkal tunggul. Geuning eta mah ngomong dina hate. Maneh eta oh saya. Sok. Lajeng cakra ngaplesur ka ayana. Dugi ka amurasut tangkal ku cakra. Iya. Aduh. Gusti nu agung. Ama? Ya. Ruksak tangkal nepi ka ngapelah jadi dua. Hebatnya. Aduh, hebat. Teu sangka bisa meureun ngajin kasok-kasok. Bisa lamun keur dipake keur jipi kabutuh. Kumaha manggilna? Penta we dina hati. Lajeng ieu dipenta cakra mulih deui kana pandanganna. Bu. Luar biasa ieu. Diketrek ieu depi ka apet naon parabna. Lindek luar biasa, lindeknya. Laras kaula nu. Jadi watakna cakra teh bisa ngakuna sika jelema bisa mukakeun topeng jelema. Nah manusia loba nu make topeng di antarana jelema anu dakwah itu ieu bari jeung kuda penta kana duit eta teh make topeng teh. Topengna topeng agama. Ya. Hatina teh muka kedok. Oh. Sabab loba jurig anu nyiliwuri setan sumaramba. Sae. Kaula kedah nyimpenna ieu di naon dina kanyut kundang tapi ulah. Dinu naon nyimpenna? Tapalkeun kana dada anjeun. Tapalkeun kana dada anjeun. Oh saya sok. Kege ieu cakra baka cicing dina saluareun daging sajeroeun kulit. Kitu ama sok. Kayaanana cakra keralas leungit asupna baju miraga sukma karaden rayana. Aduh, ama. Naon? Moal nujus kana usus? Moal. Leuh. Rarasaeun eta mah. Aduh. Hebat ieu leungit teu karasa naon-naon kanca. Luar biasa. Ya. Hebat ama.
lamun muji ka ama langsung ke kanu kawasa anu kagunganana kanu kagungan ama jeung anjeun Sae ama wayahna anjeun geus boga cakra udaksana di mana hayang manggil deui nyaeta kudu nepak dada nu katuhu kedah wae nepak dada nu katuhu ya jadi ulah nepi ka mantrang anjeun aya pantranganana ulah sakali-kali nepak dada nu kenca bujeng hingga nepak katepak bakal aya mamalakna naon mamalakna cakra moal kaluar tina diri kalakah mulibek tina awak bakal nyeretkeun getih ti luhur ka handap anjeun bakal hilang kasaimbangan hilang pamadegan anjeun bakal mabok waduh berat oge berat dahsyatna ge gede matak ulah salah nepak ulah salah nepak we oh sae tah deui jabat aya hiji deui ngaran ama teh Padmanaba Dupi Padma Padma kembang naba wadah pranyata pengangkeman kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar watakna bisa ngahuripakeun pati sajebaning pasti bisa ngahirupkeun jelema anu can pastina bisa nyagerkeun jelema dina panyakit jeung sajabana aduh jadi bidan kaula meureun mantri nya seperti Ibu Hajat Ibu Yulianingsih kitu pan bidan tah eta watakna kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok mana kayak keur dipilarian heula oh laras mana paririmon carana eta kembang cangkok teh nyaeta tapalkeun ka satiap makhluk anu rek dicageurkeun saperti aya sireum aya nu mati dipayahan ngahaja kurang tapalkeun we pikeun bukti nya tah ditapalkeun eta bakal langsung eta sireum teh bakal lita deui urat patepung di jeung urat getih patepung di jeung getih kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging waduh luar biasa caca kembang kanca bisa diberdayakeun eta kembang bisa dibudidayakeun teu bisa daya kembang teh lain sakembang-kembang hebat hese melakna hese daya mati syawarga oh laras tah ieu kembang deui nah jika cucuk eta mah kembang we ieu sae oh pak wae nuhun sae ama nuhun pisan pake ngaran kaula Padmanaba jadi kaula teh diisenan sajabat tina rayana teh kakasih teh Padmanaba sae ama deui jabat ieu eta aya kene oh aya deui naon nyaeta ieu mah ajian ya nyaeta ajian Triwikrama ajian Triwikrama ya na bisa nyageung saperbala siwi watek wantos ajian Triwikrama teh suku jadi ngagedean atuh ngagedean suku mah kaki gajah panginten pancan beres nyarita teh lain kaki gajah bareuh suku bakal ribuan awak bakal ribuan leungeun bakal ribuan sirah oge bakal ribuan kali lipat gedena gede pisan debing eta teh malahan cek bohongna naon sirahna ge mapakan mega ukur sasamet mumuncangan eta Triwikrama waduh luar biasa lumatak di mana ieu ajian Triwikrama dipake turta lamun anjeun tong bujeng hinggan ngajieun tenggelan atawa tonjokan anjeun ngalengkah ingeung idunya gerak saeutik gerak sakedik oge bakal ingeung ya bakal aya lidi ieu teh kangge anjeun Gusti nu agung ama
dugi ka kalangkungan kitu kanyaah teh. Naon atuh nu kedah dipulang tarimakeun ka ulah ka salira. Geus teu nyarita kitu. Ngan hampura leuwih ti heula. Ieu rek mere ajian Triwikrama teh sakalian amat rek pamit. Pamitna amat teh bakal langsung ke alam nirwana, alam panjangan teu kaselang-selang. Maksudna naon? Ama bakal tilar dunya. Ieu teh heureuy eta tapi lain heureuy da ieu menyata. Nah, Sabab ieu pusaka, sabab ieu ajian lamun dipapatkeun ka diri anjeun, sakalian ama teh bakal ngaleungit rama kalayan ieu ajian teh bakal ngabaju miraga sukma ka diri anjeun. Jadi hartina ieu ilmu dipaparin sakalian ama bakal mulang ka alam kalanggengan hampura leuwih ti heula narayana. tobat. Rama guru. Alim putra panjenengan dikantunkeun ku salira. Kajeun keneh kaula teu nampi ieu kasakten anu sakieu ageungna. Upami putra panjenengan dikantunkeun tugas Acan siap. Kajeun keneh kaula teu nampi ieu pusaka guru. kasih. Sanajan bari jeung teu siap ditingandungkeun ku ama lamun teh takdir geus bisa nyarita rek kumaha pingomongeunan. Putra teh sepi keneh ku pangarti, tuna keneh ku pangabisa Rama guru. Tacan siap tebih ti salira kaulanu. Ye. Percaya anjeun loba anu nyaah ka ama. Percanten Anu nyaah teh makhluknya. nya Satiap makhluk anu nyaah ka ama eta damelan anjeunna. Makhlukna geus nyaeungeun komo nu kagunganana. Eta sing inget sanajan anjeun rek ditinggalkeun ku panon poe surup, ulah keung ku poekna sabab bulan rek ngilu nyaangan jeung nembongan. Anjeun boga rasa sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa, ilmu mah kabeh oge loba nu boga lain ama wae. Ulah kurung batok ngotok ngowo di patempatan. Wawasa. aduh tetep hate mah hate dipangpalerkeun ge hese Rama guru. Ye, dewasa teh deuleu. Satiap jelema dewasa teh bisana jelema dewasa bakal nyorang susah payah pahit ketir lara. Laras kaulan. Gerak tarima sanajan ama Muhammad ti ayeuna da ingararan makhluk mah bakal pinanggih jeung poe akhir kabeh oge. Papasten anu bakal tumiba jeung nyata yakin lintang ti mati. Jadi pasti. Sadaya-daya Sok tarima. Ama rek mapat mantra. Ngacangelek jadi Triwikrama. Wayahna tebian di patempatan di mana ama geus ngajadikeun anjeun ngadeukeutan deui. sadaya-daya kaulanun Hayo, mana? Pernios kaulan. Watek wanto sang Padmanaba bisa salin jenis minta rupa. Watek wantos aji Triwikrama Rep sidakep sinuku tunggakan mateni bebahanan catur ria.
catur araning opat ria anu dicipta lan rasa itu kayaanan den nira ingkang matek aji kang linawi Den nira mataka aji kang linawi Trewek rama lir malam tumraping api saciduhing metu sakecap inyata mi koncang kancing lair mahesa gandrung langit kelap kelaton langit deno sayakti ilang warna sanyata jangelek jantan buta jarangkotan gede kaayana Narayana Aduh ama yap kadi deketan kasih gila kaulah nun sieun kadi sadaya-daya kaulah tenyo ama tuasa kaulah nun kasima kusalira pujeng hingga ningaluhurna handapna oge nepi ka reuas kapina-pina ratu jajantung kaulah nun tah ieu wadak triwikrama ngancing inget sagede-gedena ama aya anu boga hardina di mana boga ilmu geus katimu di mana boga pangabisa geus katalaah tetep hirup kudu miyuni pare beuki ngeusi teh beuki tungkul kana lemah beuki ngarumasakeun yen diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduha sadaya-daya kaulah nun ama baka asup baju miraga sukma ka diri anjeun dina mangsa bajuang anjeun karapat pek ieu pake pikeun nepus kemerdekaan nagara jeung bangsa Mandura Harja tungkulkeun diri anjeun kalian penta anu kawasa lamun manjing kakoneksi diri anjeun jeung diri ama yakin ieu bakal asup baju miraga sukma sadaya-daya kaulah nun lajeng narayana ayaan anak merdih kanu maha asimenta kanu maha kawasa kaayaan bari jeung ngelemang cisocana bari emutan teh baluweung kulantaran paur ditinggalkeun ku ingkang Rama tapi ditigin-tigin dina atina kelaskeun dina manahna itu kaayaan ngabaju miraga sukma ka dirina Narayana aya soratan katinggalan pek Narayana cacap anjeun diajar ku ama sok ieu ilmu gerak buktikeun ka jalma nu loba buktikeun ku karya nu nyata brah sapu nyere pegat simpai paturai patineung deui pileuh yang panggih jeung amamah tingali rekaman dina ingetan diri anjeun aduh ama rung
sarepa mate ning rasa suci pang diwincik pelambang sabar darah rum arum sarepa matri ning rasa suci pang diwincik pelambang sabar daran badaran Gusti meni asa ngimpi ama tersangka tadinya asa gelap salah wayah kaula Rama Guru sanajan bari jeung hayang diikhlas oge dahat teh atuh dahat katampi kanya salira Rama Guru mudah-mudahan jadi jimat parepeh kalayan jadi bekal putra pikeun bajuang pikeun nusa jeung bangsa Rama Guru ama doana ti kaanggangan doana ti alam kalanggengan tangtosna putra moal dugi kalali kalemah cai di patempatan anu geus ngagedekeun putra panjenengan Rama Kang Sadewa ulah ngeunah-ngeunah sampean cicing dina kursi karajaan narayanan bakal bisa nuga jangga sampean Kang Sadewa pak rasa kena dia lir pendra barang pada halumampah Iraden Narayana surak manghama-hama prak-prak jia-jia nyatana dipantok pasantren daya sanes aya hiji semah anu kakasina Raden Kakrasana rakana Narayana Narayana jadi sorana wawuh saha ya kangi akang Kakrasana yana kakang Kakrasana eta yi leres kaula ulah kaget akang ketu kadieu neangan ayi lewat salam makang neangan untungna leueur mobil deui balik deui ka dieu asup dan di dieu ayi teh